bakal ngagolontorkeun barokah kahirupan kita kurang sadayana naon nu kahiji sholatul jamaah. Yang diisrokan dan dimi'rajkan karena baginda Nabi lulus sekaligus lolos dari berbagai ujian. Subhanallah. Akhirnya Jibril diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, dijelaskan dalam kitab Tabligh, baginda Nabi dibawa oleh malaikat Jibril ke dalam sumur Zam-Zam. Di dalam sumur Zam-Zam tersebut, ibu bapak sadayana, terjadi satu buah peristiwa yang sangat luar biasa, di mana terjadi prosesi dada baginda Nabi dioperasi, diangkat hatinya, dibasuh oleh Allah, dikeluarkan semua penyakit hati, dibersihkan baginda Nabi. Rasulullah yang dijaga, dimaksud oleh Allah, jangankan dosa besar, dosa kecil pun sudah Allah ampuni. Akan tetapi konteksnya ketika diundang oleh Allah menjadi tamu agung Allah dalam peristiwa agung Isra Mi'raj, ternyata baginda Nabi yang begitu luar biasa tetap dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini betapa pentingnya kalau saja Nabi yang begitu mulia masih membersihkan hati, bahkan dibersihkan oleh Allah. Komodei panginten urang sadayana kedah nurutan Kangjeng Nabi bebersih hati. Halo Bu Umi Ayeuna, poin pertama yang ingin saya sampaikan di penting Ayeuna, yuk urang bersih-bersih hati. Siap? Urang bersih-bersih manah Bapak Ibu sadayana siap? Aya jelema nu goreng hate aya. Aya jelema nu goreng hate aya. Ibu resep teh goreng hati. Ai goreng hati mah resep, goreng hate na entong. Kangjeng Nabi mah ibu ya Allah ya Rabbana begitu mulia, begitu bersih hatena, dipoyokan sudah ngewa. Kangjeng Nabi mah daek merek anu koret, daek nanya kanu ngewa, bahkan dulungan kanu sok dilakakeun urang Gunung Batu anu model kitu kira-kira aya henteu. Daek merek kanu koret, daek nanya kanu ngewa, bahkan nulungan ajengan kanu sok dilakakeun aya nu model kitu. Jadi aya moal aya sok kurang papa ibu lamun di jalan amprok jeung jalma nu dipikang ngewa rek nanya moal eta mah dipatarik-tarik ka jawabna teh mika ciri ampekna teh. Sakali deui lamun urang amprok jeung jalma nu dipikang ngewa di tengah jalan rek patanya eta napi moal. Mun cama aya jalan keur lumpat ka genteng indit betul. Urang mah lamun amprok jeung jalma nu dipikang ngewa boro-boro hayang nanya mun ningali sendana hayang nya Pak betul. Hayam jago na ulambrang hayang malem tapi jeung ka pengkor eta hayam jago cek hayam jago aing salah naon ka sia aing liwat aing telah di baledog tapi ka pengkor apa sia masalah teh jeung nunungan aing goblok eta cek saha uing ngomong hayam mana mah imit amit tararogno geus urang datang can dibere nyatu ah moal basa-basi anu saya ajengan di mah da kalalasar tadi ke nu hareuras resepkeun geuningan geus lah bahasa urang Gunung Batunya nya bahasa dayeuh riangan bisi teu ngarararti ai simpri mana mah rek Sunda lemas hayu rek Jawa hayu Sunda Arab ge bisa. Siap? Siap? Urang pabersih-bersih hate sok urang mah moal daek nanya ka jalma nu dipikang moal daek mere kanu kore sok lamun aya jalma anu koret ibu rek di bageuran atawa napi di koretan deui. Aya anu koret di bageuran atawa napi di koretan? Di koretan. Lamun aya dulur urang tetangga urang deukeut imahna jelmana beunghar tapi koret resep henteu. Kanu beunghar tapi koret resep teu. Jawab nu kompak utari sekali dia resep teu. Perekan koret. Saya ngomong khusus kanu koret. Bu beunghar koret mere ge he. Cap-cap. Putun kasih. Mere ceko. Naon mah recet koneng sagala yang tong sok tuturut mun mending saha ieu teh sok tuturutan RT Gusti Agung urang sepakat penting ayeuna siapa bager-bager siap lamun sedekah ibu dina dompet urang aya duit 10 ribuan 5 ribuan sareng 2 ribuan anu dilebetkeun anu mana ye cenah rek pabager-bager mit amit koret maneh mah
ayeuna rajaban hayang ramai aya seuri pangtarikna iuran pangleutikna ye amit aya nu kitu Pak RT iuran ti baheula ngan 5.000 we aya anu ti baheula rajaban unggal tahun bulan unggal tahun eta iuran udunan ka panitia ngan 5.000 wae ingit amit pas sowe geus naik ece ya gula naik terus teh angkot ge naik ayeuna susu eta saha disebut turun niku pangalaman nyawa kemelah kumadinya rek turun naik rek turun naik rek bae bebas lah ayeuna mah inaon ceui naon yang panas kene apa nya dicabak ieu mun haneut tuluikeun gitu susu haneut raos atau napi susu tis ngeraos nah itu jadi karena susu ah biar wae aing mah urang teraskeun ibu bapak sadayana dugi ka mana bieu teh ada geus susu rek ka mana ha ya ampun tararok moal ajengan urang ge mah amit ibu bapak hadirin sadayana hikmah pertama yang bisa kita ambil daripada peristiwa agung Isra Miraj ini baginda Nabi ternyata masih dibersihkan hatinya oleh Allah namun Kangjeng Rasulullah anu dimaksum masih dibersihkan atuh komodei panginten hati urang sadayana nah geuning ajengan kudu kebersih mana naon sababna sabab ternyata surga tidak akan pernah bisa menerima surga mau bisa kaasupan ku hiji jalma ketika aya penyakit tina hatena satu titik saja najan sagede siki biji sasawi kalau ada sifat sombong dalam diri seorang manusia niscaya surga tidak akan pernah menerima ka eta jalma sombong leutik we teu kenging lebet ka surga ari urang pan bedegong bea karep komo ta awewe ibu-ibu ayeuna pagaweanan ngomongkeun batur aya awewe nu sok ngomongkeun batur we aya isuk-isuk ngariung di warung ngagosip update status ngomongkeun batur nyaho tadi oge da geus ngeureuyeuh update status na WhatsApp update na Facebook update cepret ngaji dulu yuk bareng ka Kiai Haji Tato Bilahaj ganteng ye sok ada jalema ayeuna mah ajengan amprok jeung kiai lain minta doa Pak Kiai selfie kitu ayeuna mah jamaah teh ini amit ece tuluikeun ketika mana bieu teh selfie hadirin sadayana yo atuh kumaha cara bersihkeun hate sing loba zikir eling ka Gusti Allah bagian penting bersihkan hati teh naon sababna sabab ibu bapak sadayana yang namanya hati ini adalah raja di raja yang ada dalam kerajaan tubuh kita yang namanya hati ini adalah jenderal yang namanya hati ini adalah pimpinan apapun yang kita lakukan mulai dari langkah kaki kita gerakan tangan kita sampai ucapan yang keluar dari lisan kita itu semuanya terkoneksi atas dasar perintah hati kita maka jalma lamun teh daek zikir senang istighfar daek tahlilan senang ratiban manakiban selawatan amalan ahlus sunnah wal jamaah contohna ayeuna rajaban maka insyaallah hadana bakal diisian pinuh ku malaikat rahmat Allah upami isi hadana malaikat rahmat maka tangannya akan banyak membantu orang langkah kakinya pun akan datang ke pengajian ke tempat-tempat yang Allah ridhai begitu berkata akan memberikan manfaat begitu menyampaikan kalimat memberikan kemaslahatan semua yang terpancar dari dirinya adalah kehadirannya ditunggu oleh setiap orang di sekitarnya subhanallah tapi lamun jelema eusina jurig tahlilan tara salat tara zikir tara maca Quran tara puasa komo eusina jurig jarian naon nu kaluar tina lisanna ngomong naon bahasa kebun binatang keluar ke naon sababna pantes eusina ge loba kebun binatang halo punten kasep barudak karang turuna lain goreng kikituan tehnya nyebut anjing nyebut lain goreng patut eta teh lain goreng mah biasa eta goreng patut bahasa kebun binatang dibawa ke warung bahasa kebun binatang dicanda ka mushola naudzubillah min
Kurang doakeun barudak urang sadayana ajengan, mudah-mudahan sing janten urang kali anu soleh sinaran solehah amin, sing lahir di kampung Gunung Batu ye calon para ulama alim ulama anu besar bisa meneruskan perjuangan syariat agama Allah sedang Rasulullah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin sadayana, makhluk yang suci karena disucikan oleh Allah zat yang maha suci, mengawali peristiwa agung ini dari tempat yang suci, yakni dari Masjidil Haram yang ada di Makkatul Mukarramah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, kemudian mi'raj dari langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke langit ke-7, sampai pada tempat yang namanya Sidratul Muntaha, ada pada tempat yang namanya Mustawa. Baginda Nabi bermuajahah, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian yang sangat luar biasa ini dijelaskan oleh Allah termaktub dalam surah Al-Isra ayat 1. Jumhur ulama ahli tafsir, para mufassirin sepakat menyampaikan ketika menghadapi ayat ini Al-Isra ayat 1, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Ulama ahli tafsir sepakat ketika menghadapi ayat ini yang harus didepankan adalah fabi qalbi laisa birra'i, harus dengan hati, dengan keimanan, bukan dengan akal atau logika semata. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika akan menyampaikan satu buah peristiwa yang sangat agung, yang maha dahsyat, itu terbiasa dalam ayat-ayat Al-Quran diawali dengan kalimat tasbih atau kalimat pujian. Kejadian luar biasa ini pun Allah mengawalinya ketika menceritakan yang dianggap sebagai akidah sam'iyah, wajib dan patut kita harus mempercayai dan meyakininya, diawali dengan kalimat pas tasbih atau pujian. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Ngaji sekedap yang santri, subhana maf'ul mutlak takdirhu sabahtu, Allah memuji zatnya sendiri, maha suci Allah. Asra yang sudah memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Kalimat yang disebut dalam ayat ini yang disebut adalah katanya bi'abdihi. Kenapa Allah menggunakan kalimatnya bi'abdihi, tidak dengan kalimat bin nabiyihi atau dengan wabi rasulihi atau mungkin langsung menyebut nama wabi Muhammadin, tapi ternyata kalimat yang disebut adalah bi'abdihi. Ulama ahli tafsir mengatakan kata abdun itu adalah satu kesatuan antara roh dan jasad. Ulama ikhtilaf, ada yang mengatakan baginda Nabi Isra Mi'raj ini hanya rohnya saja, ada pula yang berpendapat justru hanya jasadnya saja, ada pula yang berpendapat justru baginda Nabi ruh dan jasadnya. Ittifaq ulama ahli tafsir mengatakan baginda Nabi bermuajahah dengan Allah ruhan wa jasadan, itu bertemu ruh dan jasadnya. Subhanallah. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, Allah perlihatkan daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Tujuan intinya adalah menerima kewajiban syariat yang utama dalam agama Allah, agama Islam, yakni sholat fardu 5 waktu. Ngaji teguduh jauh-jauh ibu-ibu, bapak-bapak sadayana sim kuring rek maros rek marios ka urang dieu, urang Gunung Batu. Punten urang dieu aya keneh teu anu sholat farduna belang bentong. Jawab tu kompak, aya keneh teu anu sholat farduna belang bentong. Aya atanapi loba, nu mana imahna. Mumpung ieu aya Pak RT jeung ajengan halal hadir. Ibu ari salat hukumna wajib leres? Wajib. Di mana dilaksanakan bakal kenging pahala, di mana ditinggalkan bakal kenging siksa atanapi dosa. Nauzubillahi min dzalik. Ibu bapak hadirin sadayana, urang teh tos terang salat teh wajibna, gini urang diapan sirgen ya anu salat lohorna eleh kudoran pacul aya. Gara-gara can beres lampingan galang, gara-gara can beres ngaleler, gara-gara can beres ngil pawinian, eta lohor ditinggalkeun aya nu kitu.
Aya jalma anu salat asarna eleh kumasar maghribna masih budak geudeung isana masih kalayangan di mana-mana di sindiran ku budak sekolah ku budak madrasah bari nabuh gendring tagonian zuhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya ketiduran subuh kesiangan aduh ira salat hehehe lain mikir lah nyengir amit aya di subuhna sok ngaberangan aya kompak ajengan di dieu mah salat subuh ge kaberangan ari ngomong hayang barokah hirup hayang ngomong hayang maslahat ngirup hayang ngomong hayang lancar usaha lancar milik rezeki budak hayang soleh jeung soleha keluarga hayang sakinah mawaddah warahmah ari salat dituncalan salat sawareh teu kaop ripuh saeutik teu kaop ribet saeutik ditinggalkeun teu kaop pusing saeutik geus teu hayang salat oge amin sok ayeuna mah rek naros ibu mending salat atanapi mending disolatan ayo jawab mending salat atanapi disolatan ari nu disolatan saha mayit teh maot hirup maot ieu yakin sadayana bakal maot yakin kullu nafsin dha'iqatul setiap jiwa itu pasti akan mati punten nu maot mending awewe heula mending halaki heula astagfirullahaladzim bapak eta kasalaki ngodakeun tah buru-buru maot amit bawa ya rumah tangga teh jigana awet trajet pasya wae aya nu sok pasya wae di dieu aya bapak pun ten aya teh pamajikan anu beuki ngomong rewel we lamun kurang duit di dieu aya teh pamajikan saha eta bak kabur batur cicing muncul ieu nanya ka lalaki main samber wae paingan bada reuki ngomong bada rawel teh he kupingkeun awewe nu bawel nyeun awewe nu bawel jaga di akhirat bakal diasupkeun ka neraka wel dihijikeun jeung wewe gong oh nyebut kayak babaturan wae gombel teh paingan Gusti urang dieu mah cara petang nya paingan salakina loba nu gareuring ieu ece aya ieu mah ieu carita asli tetangga sing kuring ngaranna Mang Ujang aya Ujang deui aya lain Mang Ujang urang lain nya urang ditu mali sebutkeun ieu na ngelembur bisa aya dulurna kunaon Mang Ujang dipegang-pegang teuing begang Mang Ujang teh buka atuh ajengan awak teh jiga nu kurang hiji unggul cicing wae kurang beger kurang berag awak lesu cik Mang Ujang atuh pariksa akos kurang vitamin teu cek dokter da cekap bisi kurang kenal duka geus dirongsen acan ke acan atuh jajal ka ditu ka rumah sakit Siloam dirongsen mangkat ka Siloam ka ditu ka kota ka Purwakarta naon dirongsen begitu beres dirongsen kang ajengan keluar hasil rongsenanana eta mah pamajikan keur ngeceprek we gambarna teh bawel jebleh dina rongsenana teh gambar pamajikanana amit-amit meureun kesel boga pamajikan beuki ngom atuh da boga pamajikan alus dia omong goreng dia omong komo lamun keur teu boga duit bapak-bapak beuh eta mah awewe amit teh mada cicing euceus sama lalikir ye masalah kita ngomong we kadongdorannya deudeuh ka salaki salaki keur loba duit betul giliran we salaki teh boga duit boro-boro nya deudeuh heuh nawaran cai-cai acan amit boro-boro kopi jeung ududna keur loba duit mah salakina udud sagala ditawarkeun Pak RT aya Samsu aya Sampurnamil akang bade ngarokok naon bade garam filter bade Sampurnamil bade jarum super kabeh merek rokok Alfamart Indomaret dibikeun tah keur loba do kopi na bade naon atuh akang bade kopi gudeg buka cino dua kapal api eta mah sagala jeung ABC ke ngajajar jiga warung di dapur teh keur loba do giliran teh gablek duit salakina keur usahana tiis awak tiis na teh semprek bincak semplak usaha keur salah ninggang jeung katipu we baeut haseum bang kenu monyong di moli bir monyong 5 boro-boro nawaran Samsu jeung sajabana hayang garam beureung jeung kopi pahit lagi teu matusnya amit atak disingeran deui ku budak madrasah tung keripit ahai si urat bawang beri nyungcung teu berduit kasalaki ngajak perang aya nu beuki ngomong gitu aya loba
mun salaki duitna jarang kasalaki wung wang di dapur pating tolentrang budak jadi kabareran mun salaki loba duit kasalaki cawa ciwit bari buta kita birit jenawaran sayang berit jagalah hati jangan kau kotori jagalah hati cahaya ilahi jagalah hati jangan kau kotori jagalah hati lentera hidup ini jika istri sedang marah kasih duit warna merah asik setuju cekuingginya oh mata duit ada uang abang sayang tak ada uang abang ditanda oh dengikun si lalaki kata kudu paling terusaha lalaki zaman ayeuna mah awewe ayeuna mah bareng kido ngararaku ini teh jawaban jujur yang menyebalkan sate begitu lalaki tak kudu beunghar kabeh milik rezeki beda-beda dimakan duit ini hejo kana duit ayeuna teu boga duit na beas nya duitnya beas teu boga magrib geus teu boga beas teh nya nyangu teh isukan bebeja lalakina teh urat terek padaringan nanya ka pamajikan mamah beas aya tuh teu nembalan jeung kawe da kesel meureun ka salakina aya teu mah beas keur nyangu isuk meureun budak sakola sarapan kedah aya jawabna teh beri makan oh teu aya kitu mah tuh mamah bapak rek keluar imah lah sugan we aya dibayar hutang ngaja dong usum hujan rek mana gitu sate teu boga beas nyangukeun isukan pas ya dipenting keneh aya nu kitu aya apan isukan mah isuk deui rezeki beda deui kunaon pas ya dipenting keneh isuk deui we atuh matak ibu ieu kupingkeun lamun boga masalah tong sok dibahas eta masalah luhureun ranjang lebar eta spray menang moe apa teu kapake ye cicing sabudak lah ngirim urusan bapak maneh paling tidak ieu khusus untuk 17 tahun katonggoh ieu mah malah ngarti budak leutik malah teraskeun beuti ka mana dieu teh katonggoh lebar alhamdulillah abi mah da meulih cai teh tenang ge gula supados tidak terlalu manis orangnya sudah terlalu manis